Sana sedayannya. Cukrik, dia cukrik. Ya. Mangsulan deui narator baca tina judul. Coba geberit aing sok. Judul Geber-geber hihit aing. Tatangkalan narembongan nepi kabreh bae kaayaan di leuweung gerotan. Kalitan musik kalitan. Sok. Tangkal malang suren puspa rejepingku, tangkal mindi jeung karembi, loa kiara jeung tisu, kupajala jadi di leuweung ganggong manusia langkah kasabaka asru wantu-wantu tempat rumpil panonoban bagong mau lotung oa jeung surili mendak paur mun pasang ron saja Lebah dieu luhur teu langitan dirungkub angkeuk dan daun di leuweung gerotan kalebah dieu cahya surya tetembus beueus dina taneuh tetuus-tuus kalebah dieu ringkang manusa teu aya iwa rupa-rupa sato nu rea di alas bandawasa. Dua budak hiji awewe hiji lalaki daratang kadinya kasarua. Dua budak numpang nangis lengah leuweung ganggong adi ranceuk lalaki awewe gegas sarung aduh dedeg teuing teu bisa balik lempang silih tuntun nu awewe cerik jeung nangis pegat ngomong aduh akang ieu kuring capek nakamana jalan gesan balik masing sapanyai anggege katimu. Akang geus jauh urang lempang gimana ayeuna urang di dunia kene di tempat ini ante ayo nyai ambeh tereh Akang kuring lapar hayang barang dahar di mana sugan aya kejo bear budak lalaki larat-leret kasakuriling pungki katenjoeun kumanehna aya tangkal kupa keur meuteuy kadalah itu nyai tangkal kupa leubeut buah urang bakal dahar ngeunah nya itu akang tangkal kupa lebeutna keur mun didahar urang seger akang rek naik nyai kaguan di dieu daek budak awewe ugeul budak lalaki naekan tangkal kupa lalaki naik
lalaki naik mani gura biru. Gila biru. Lalaki naik mani gura biru. Karena Terus gitu. Ujung. oh lalaki naik mani gura biru. Karena nafsu lengan parikel mati dialungkeun hadinan di handap luawe ketemukeun tiap gunung Barinyong ditatadi dahar kuat nembus kuat waning lapar. Dialungkeun ye sarang geus kadek sanggap euy. Di kundangan ku kuring di ais ku samping Dialungkeun ye nu asak kadek ulah kabeh dipura. akang arek diagehan ku pa anu asak pisan. Kacaritakeun aya orai gede datang kahandapeun tangkal kupa tatangkalan kawas nu milueur luas. Orai-oraian, orai naon, orai gede-gede naon, gede panjang-panjang naon, panjang gebay-gebay naon, gebay disel-disel naon, disel lawan. Budak awewe teh dihakan orai mimiti-mitisna. Budak Awewe dilakukan kang tulungan. Kang tulungan. Kang tulungan. tulungan aya garayaman kana bitis jeung nyocoan. Usap bae nyai meureun sireum. Ting-ting budak awewe geus diteureuy orai. Kang tulungan aya nu ngagarayaman. Usap bae nyai meureun sireum. Sampai budak awewe geus diteureuy orai. Kang tulungan aya nu ngagarayaman kana cangkeng jeung nyocoan. Usap bae nyai meureun sireum. Beheung budak awewe geus diteureuy orai. Kang tulungan, aya garayaman, kana beuheung jeung nyocoan. Usap bae nyai meureun sireum. Geus kitu mah jempe di leuweung pohara setina. Orai nu meuntas ngahakan budak awewe teh ngalewat tuluy numpik teh jauh ti dinya. Nyai, Eueuh nu nimbalan. nyai. Geus pinu samping nyai. Eueuh nu nimbalan. Nyai ulah ngajak susumputan. Ieu teh apan di leuweung gerotan. Eueuh nu nimbalan. Kikirikik atuh nyai. Nyumput teh bet mani buni. Trut turun si akang, bari hatena bungamu. Bunga geus mupu ku pabencing, lumayan tambah lapar teuing. Anaret ka sakuriling, si nyai ka mana geuning. Reuasna atuh pohara, gancang ngageroan rosa. Nyai, ka mana nyai teh? Apan aya cikene? Nyai, nah make honghongan di leuweung geledegan. Nyai. Biar kitu katembongeun ku budak lalaki. Teh aya orai keur gulang-guling. Tatangkalan jeung hadi. Bang. Boat teuing dusi nyai. Boat teuing dusi nyai. Geus dilegleg orai. Gusti kumaha teuing. Samar kabisa nulungan. Dedeh teuing nyai geus namahan pati dina beuteung orai. Palingan jempling ti tadi. Panya teh keur nyumputan. Cukrik. Dedeh nyai. Lalakon teh ieu geuning.
urang rek papisah Nyai geus nepi ka pasti nyabang hirup sorangan Cukrik cukrik turih ku pucuk euy. Cukrik cukrik turih ku pucuk euy. turih ku pucuk euy beuteung oray nah nyamati si Nyai bisa keluar urang coba meureun kudu hati-hati mugi Gusti Budak lalaki nurih beuteung oray ku pucuk euy. Kabeh tatangkalan kawas nu ngarep. Bijir. Cuplik cuplik. Carek manuk cuklik kuring masih jero sagesel mereka keluar si Nyai aduh buat teuing geus hirup tapi kita aya hiraing manjang kelakon hiraing kabuyuran age digeberkeun mawa bayu urip sing nyawa polisi dina hiji tangtung. Budak lalaki ngaluarkeun budak awewe tina beuteung oray. Budak awewe teh geus teu ngapan. Nyai gelis geus nepi ka hanteuna akang meureun hirup nu gelis taya batur pakumaha tapi ketang susugana apaan urang boga hid kabuyutan ditinggal nini awaking Nyai mangka hirup jeung nyaring Budak lalaki ngageber-geber hihit ka buyutan. Bantuannya. hihit aing kabuyutan ditinggal nini awaking Banyak sukuna. Hirup. Geber-beri aing kabuyutan ditinggal di awaki Kerja di kana hirup. geber-beri aing kabuyutan ditinggal di awaki Kerja waktu. Hirup. geber-beri aing kabuyutan ditinggal di awaki Kerja di kabehanana. hirup Budak awewe jeung lalaki teh silih gabruk bakatku pada gembira. Tatangkalan milu bunga ari geli-gelan. Pucung, klik mah pucung. bunga kabeh bunga nasa gunung-gunung kami nilu suka tatangkalan nilu usik cahaya surya kadinyana dadap calang galung mira sesuapasina kauyung eta dua munang lelenggang kong milu seri alam dunia karembong biar maramai Budak awewe jeung budak lalaki katu tatangkalan di leuweung bararis ari miti. Yeah.